Ganti tugas bagian marah hayam Wilujeng Sumping. Halo sadayana tuh. Aduh resep pisan marah hayam kieu oba kieu mah nya. Tuh sok sanajan sieun dipacok, sieun kana panon, sieun ngegel tapi dak ku resep mah nya ieu teh hayam pelung nama hayam pelung nama dipencit bakating teu disada jadi we mah dipencit di gram ieu teh kuhuut jagung ampas sagala rupa aya di dieu teh bingung marabna nu mana heula. Ieu teh cek si Iwa teh cenah nogna cenah kade lamun aya nu ngenog cenah pisahkeun kanu nyileungleumkeun cenah. Aduh nu leutikna aya 20 siki anu gedena mah aya meureunana 10 ieu teh lumayan aya keur munggahan. Sakilo cenah mah sakilo 50.000 cenah aya mah ayam kampung teh. Nikmatnya dibeulem dibakakak keur bulan puasa. Sok bararingu geus suara ai kieu teh ya. Tapi da kewajibannya kudu ngonten sok sanajan riweuh daftar ayeuna mah konten naon we dipostingkeun anu penting mah aya suara urang aya beungeut urangnya tuh ulak teh bagian si jagur hiji bagian si bikang hiji bagian anakna hiji anakna mah cenah kudu loba cek si Iwa teh keur mamayu cenah. Jadi we paloba-loba ieu teh keur anakna mah. Tuh anakna mah kanu kieu euy wadahna teh heg ditalian grek pageuh nalianana teh ieu teh. Bingung we muka. Alhasil dikeureut ku peso. Lain ku peso keteng ku parang da peso di dieu pokok wadahan deui tuh dikulak ieu teh sakulak ewang malahan mah campuranana ge dicampur di gram jagung sekian cenah huut sekian cai lagi totong loba teuing pageuh ieu teh teu kabuka dikeureut tuh diratakeun resep tepugu pamadegan si Iwa mah kamari dina sayuran ayeuna kana hayam usahana teh cenah kana naon we anu penting macam aya piduiteun tuh ieu teh dipercepat kabeh nama durasina teh ieu teh 7 menitan cuman bisi maraneh bosen kuring disingkat tuh panjang-panjang teuing teh da bingung kanu nonton bingung urang nyieun sora tuh nya geus sakitu we nya Sampurasun dadah.